Aduh, geus sapoe ieu teu manggih nu ngaranna Kejo. Dalamun aya mah kajinting Kejo beui ge biteu deui ku aing. Nista bisa hidup mun teu boga pendamping teh kieu tah. Coba aing rek kaluar heula neangan angin sugan bae wareg daripada di jero imah nu aya awak aing bulukan. Mapain jalan satapak ngajuk-juk ka hiji warung teu rasa capena sabab aing hayang madang. Aduh, cuma duit tegablek, kayak acara lapar segala. Imam nyerang budak pergi. Nu kieu ya, mata ngaheuleun dunia teh, tengah berang jempling batur magawe, kalah kadeng nek juga kuda lumping. So tahu sih ya, manggihan kuda lumping ge tacan, dasar rungkad. Cik atuh sakali mah nyeuleuh babaturan teh ulah kedarai nek bari ngomean HP kieu deuh. Asal rusing nyeuleuhna. Bae amunnya hasil kena nasi padang bosa ngeuduk mah. Sudah mah warteg. Geus aya teu boga HP mah. Kali itu bae ka Mang Asep, boboanan dijadikeun minantu. Boro-boro ek main PS, ek meuli sanggugeng 1000, ek ngadekeun naon aing. Bersyukur meunang imah. Eta ge meunang imah dina masang angka keur harita. Edan sia mah mata keur duit beak BG dipakean beak anu karitu. Buktina kamari malam minggu. Sia kandi lamun teu neangan awewe nu cepe dua mah. Tong sok seujon kitu cul. Bongan saha di dinyana lila. Aing ge curigana mah sia kamari Sabtu geus main heuh. Heeh, geus main. Aing geus main catur jeung kabogoh, kudana disekat ku sebom puas sia. Kalem atuh eta ngomong nepi ka luar kuah Indomie kitu tina bibirnya neh. Mungkin aing nyeureus sia mah hip. Geus ayeuna mah to the point bae. Nyane ka dieu teh keur aya pangau butuh. Beuteung aing ge apal. Apal ti mana kitu Aisyah? Bebeungetan jiga sia mah moal jauh tina hardolen him. Jadi teu aneh mun lanceuk si Pinat teu daekeun ka nyane ge. Bisi hirupna nalangsa. Lah loba omong sia. Geureusep aing ka nyane, bisa. Selek be sabulan. Ih, ambekan sia jiga bika. Sabulan jiga be unlimited kuota. Goblok. Set ngaromean HP. Aing ge bisa ye. Request backup. An enemy has been slain.
kayak butuh pipi maka deui. Nyablak jeung aing. Nyese jeung aing. Ngobrol jeung aing. Ulingeun aja si eta anjing. Domasa lupa teu sakumaha. Harta teu boga. Pangabutuh keripuh. Cik atuh jodoh manu puguh. Bae lu. Aja teh beungeut ke kumaha. Mata boga. Pangabutuh bebas. Tidak. Insyaallah. Ayo udah kenyang sia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ayeuna orang keur jeung Wahim anu Halo guys, kembali lagi bersama si Ohim. Ya, subscriber nu lima pasti penasarannya kumaha bentukan banget Ohim nya kok. Nah, begitu aing kaos ieu ya guys. Orang-orang tablong ya. Jadi Him di Itek pan part genep tuh bisa dibilang video terakhirna Ohim bisa boy nya yang Ya. di part genep ieu. Di part genep itu bocoran tuh ka barudak. Kumaha bae tantangan, halangan jeung rintangan anu dihadapi ku Ohim sama di part genep ieu teh naon bae sih? Tantanganna nyaeta Aya nu sin paling hese tuh, nu mana sih nu paling hese? Adegan nu paling hese lah menurut Ohim. paling hese teh nu dina jembatan Kang. Oh, di jembatan Ah, kudu jadi urang teh kumaha. luang eta teh. Oh, Abdi teh nuju udur minggu sama teh kabeneran. Jembari di ditu teh angin teh Di geleper, jeung geleper jadi asa tundu teh. Itu sebenarnya mah guys. Abdi teh nuju nguap bae teh teh. Jadi berhubung angin tinggal lebar gitu nya, jadi nyedek kana mata Allah, nyedek kana panon. Kada panon teh. Oh, nuan. Terus kumaha Ningali teh? ka handap teh rada loang dah. Oh nya, for your information-nya jadi Ohim ieu teh jalma anu fobia ketinggian guys. Jadi manehna mah sieun gitu, nyedek ka handap teh loang gitu nya jika di jembatan Siratal Mustaqim gitu ya. Bener tuh. Ya bener gitu. Rasana kumaha pas keur di jembatan nu sinu eta kumaha? Atuh urang teh perasaan teh geus malowang Oh, diginjat-ginjat ku si Aa deui. Ya gitu. Ya esa dia di dia orang tah. Ada datang kadang kapan pas sutrada. Ya orang ka beneran ya kedatangan Pak Sutradarana di Casper ya nah. Casper ya. Nah, Jalan-jalan juga nama ngasaan angin. saat angin banget kalau buat. Mau Ya, Pak Sutradara ya. Nah, iya. Assalamualaikum. Jadi eta penampakan Pak Sutradara anu di belakang layarnya kereta Casper. Beliau teh nyaeta anu berjasa pisan pikeun kereta Casper, kreator Caspernya ini. Aduh ya anjir saya bae goblok. Terus salian tina rintangan eta hal nu Ohim resep di part genep teh. Namanya teh adegan nu mana anu Ohim resep teh. Nu ku Ohim resep teh di pargenep teh adegan keur ngagebrak
Samsung. Samsung Tah, nu kieu ye, nu mata kaurinan nu dia teh. Ya Samsung teh kaget. Kira mah ya. Jadi Ohim mah resep nyele jama terpuruk ya. Ya terpuruk padahal urang ge sok terpuruk gitu. Ya. Rencana kaharepna pan anu Ohim sisat beuleuh teh ayeuna teh tos sampai puncak kaharepna Ohim teh hayang kumaha sih gitu aya impian naon gitu. Ari Ohim mah oyongna teh kan biasana urang sok ngadamel ieu video komedi gitu. Ka hoyong mah Ohim teh hoyong ngadamel film pendek, Kang. Oh, film pendek. Film pendek tentang penderitaan ya keseharian Ohim gitu teh. Ya. Jadi nya Ohim oge ieu teh gaduh pangadegannya anjeunna cenah ge hoyong bikin film pendeknya tentang kehidupan manehna anu di orok apa tos gede ieu. Nya atuh tos ageng bae diurus ku keluarga. Ya kayak pasti penasaran pannya anu di imahnya pasti mohon doana sareng dukunganna para pendukung Ohim. Support kalian adalah api semangat bagi kami. Ya, eta pasti eta mah bakalan jadi quotes di Ohim nya. Ya. Kala pesawat lewat. Nah, geus lah tadi. Ampura tadi pesawat lewat oke. Berhubung orang lingkupnya teh deket masyarakat umum, mobil tinggal gitunya, jadi maklumi bae lah gitu. Kalau misalkan aya suara-suara anu noise gitunya. Ya. Sebenarnya dina part genep itu aya perubahan naskah apa sih? Ai naskah rada ya saat ketik mah rada ayak gitu lah. Ya. Jadi karena urang teh beki giat bae getol gitu ngapalkeun ada kan yang ngasilkeun nu alus gitu. Ya. Jadi di setiap episode teh aya perubahan-perubahannya pikeun Ohim teh alhamdulillah nuhun. Nah, jadi gitu Ohim teh kapayeuna mah aya rencana bade ngadamel film pendeknya. Film pendek insyaallah guys. Mohon doana we. Mohon doana ka sadayana kumargi anu kamari BG sampai ka geringnya, sampai ka udur sabaraha dinten nih mudurna. Ya aya bener hampir saminggu mun. Eta udur teh kulantaran kumaha? lantaran faktor cuaca. Tapi aya nu ngadangu mah abdi ngadangu di kru kreator Casper cenah sawerna Ohim gaduh fobia karena teks naskah nu sakitu lobana jadi kabupaten apa kumaha henteu eta teh. Contoh alhamdulillah. Jadi engke lamun misalkan di film pendek mah siap. Insyaallah. Asik. Iya. Ya, jadi iyalah kehidupan arurangnya di dia tetap penampakan tah ada. Ya, ini orang rada ngageser ka dieu lah hanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara, ayo nya penampakan tina pesutradarana kreator Casper teh. Jadi seperti ieu lah kehidupan di belakang layarna nya. Amang wae ya. Tadi aya pesawat lewat deui, guys. Dimaklumi belah nya. Mangato ya. Ya, Mangato jadi di Ohim si Sadboy teh anu part terakhir ieu part genep ieu teh. Nyaritakeun kumaha sih gitu. Dina part genep ieu teh nyaritakeun Sosok Ohim anu kumaha anu masih tertindas kah anu emang kehidupan beda kah gua. Dina episode kagenep ieu emang Ohim masih tertindas. Masih tertindas. Namun kitu eta di akhir-akhir filmna eta si Ohim sangat tertindas ya. Sangat tertindas ya. Sangat tertindas mohon. Jadi ai Ohim ada emang di baheula di settingnya seperti itu nya. Tak aya perubahan gitu. Tajan aya perubahan, Ya. masih ditinggalina masih sampai ayeuna ge masih tertindas gitu. rencana berarti ka payuna teh bakal aya rencana naon tah? Santosna konten anu Ohim si Sadboy teh ieu rampung aya dinten progres karepna pikeun karepna gitu. Apakah aya bikin konten-konten video lucu selanjutnya atau aya satu gebrakan nu beda gitu? Hari kangge video nu lucu mah pasti aya. Bakal aya eta. Cuman sementara yuk waktu ieu aya masukan bade ngangkat
carita nyaeta film pendek. Oh, film tentang pendek. si Ohim. Oh, no. Jadi rencana mah bade ngagarap film pendek eta kahiji nya supaya ngalatih Ohim lah. Hati Ohim mun supados asak lah gitu ya. Pados asak dina acting. Nah, Terus. sareng nya semangat kanggo Ohim eta mah soalna requestna Ohim oge Request na Ohim, antusias lah Ohim teh antusias gitu. Ohim nyalira. Susuganan bae nya eta teh jadi gebrakan kangge konten ayeuna. Terus gitu nama. Terus dina pengalaman anu salila ieu ku Kang Ato dijalani aya tuh perubahan ti mulai Ohim anu kesarian si Ohim berarti eta teh nu awal pisan teh nu video nu mana sih nu awal pisan teh? Oh, terus lami Oh selama itu ya. Mun aya teh perubahan tidak teh. Alhamdulillah ayeuna Ohim aya perubahan. Eta sih kamari tah anu perubahan nama anu disuruh ngapalkeun kudu bener-bener serius pami si Ohim hoyong ngadamel film pendek. Nah, jadi ya alhamdulillah perubahan aya. Ya meskipun sampai ka gering-geringnya, Tapi aya hasil lah gitu ya. aya hasil eta mah eta jujur bae memuaskan lah Kang Yasin aku. Sutradara Di dia acting na Ohim Sae lah tina dialogna lancar. Alhamdulillah. Ya perubahan lah Aya gitu ya. perubahan, Benten sareng anu kapungkur gitu. Jadi nya disebut janji masanes janjinya, cuman kan pas eta sempat mirang pami Ohim dina ieu alus dialogna insyaallah Ohim hayang bikin film pendek ke di Nah, eta makana tadi Ohim cenah saurna teh nuhunkeun bantusan videonya ka sadayana anu naronton channel Creator Casper ieu nya anu abah-abah nya anu ini aki-aki jangka wareng bau udah sadayana nya salah kadayana bae lah. Mon gitu. Tah, jadi kahirupan di kru Creator Casper di dieu nya seperti ieu tah. Nah, cuman manusia-manusia biasa. Ohim Ya alam barja. Ada buset eta di dieu. Manusia biasa. Ya urang ieu. Buta si anyar di bae si wa ya. Nah, ya for your information ieu teh ngaranna Wah Sadam. Eta teh anjeunna editorna Creator Casper di dieu nya. Kreator Casper ge. Ya eta anjeunna anu masihan efek tuyung nu belentung lah. Isieun ka. Urang sisi ieu mah nya kitu. Hitung-hitung bisa 15 menit ka hareup lah gitu. Tambah gabut lah gitunya. Tos Atuh dulunya kasadayana nu tos nyimak sareng ngadukung bae Creator Casper. Kreator Casper. Semoga sing babari rezekina sing dipasihan kesehatan kenikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sukses terus kanggo Creator Casper sareng sadayana. Oke. Atur nuhun.